Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pamirsa sadayana, alo mang sadayana, sampura sunun. Wilujeng tepang dangu deui sareng mang di Jomantara melalui Galura saluran channel YouTube Sunda Pituin. Nu mana saluran channel YouTube Sunda Pituin ieu kumang didamel khusus kanggo pamirsa sareng alo sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Kiwari mang bade medal dongeng Sunda nu enggal dina judul Randa Bengsrat. Randa Bengsrat ieu dikarang ku pengarang anu tos kahot nyaeta Ki Leuksa anu tos katelah deui kitu tah pamirsa sadayana. Ieu dongeng di judul dongengan ku kasepuhan oge, judul dongeng anu atos pengalaman nyaeta Mang Jaya. Oge pamirsa sadayana peryogi dikauningakeun bahwa yen Mang Jaya oge ngagaduhan channel YouTube. Channel YouTube Mang Jaya nyaeta Mang Jaya Official. Kanggo pamirsa sadayana anu hoyong silaturahmi ka channel Mang Jaya langsung, mangga ku mang bade disayogikeun linkna di deskripsi mang kanton diklik wae. Oge bewara kang pamirsa boh pilih pamirsa oge hoyong silaturahmi ka channel YouTube-na Ki Leuksa. Ki Leuksa ge tetela ngagaduhan channel YouTube pamirsa sadayana. Mangga kumangga dicantumkeun oge di link deskripsi mang channel YouTube Ki Leuksa sareng Mang Jaya. Kanton diklik we mohon hoyong silaturahmi ka alanjeunna ka kebudayawan Sunda kitu tah pamirsa sadayana. Mangga tuh supaya teu nyangkol kana waktos urang kawitan wae carios anu judulna Randa Bengsrat. Sok pamirsa sadayana geura kaparayun, geura tatan-tatan seson-seson dina HP-na sewang-sewangan. Geura mararanco urang Bandungan kumaha ieu carios dongeng kumaha geletuk caina kecebur batuna. Sok kaparayun geura mararanco deui dina HP-na sewang-sewangan. Brung Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ayeuna nincak bagian katilu. Mangga atuh para mitra wilujeng ngadangukeun ieu acara etang-etang hiburan pangbeberah mana carios nyambung judulna Randa Bengsrat karya Ki Leuksa nincak bagian katilu. Dina akhir bagian kedua urang sami-sami ngabandungan Harli sareng Karmin harita teh bade kebat maksana kebat bade nuju ka tempat wayang teh. Sabada harita dipegat kana pingantirkeun dua mojang si horeng wajang teh geuning aleuh. Maduh para mitra sadaya eta mah matak sieun. Maruringkak bulu punuk cenah para wargi. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng kocapkeun harita Harli jeung Karmin. Keur nyorang pudunan malah mengkol jalana oge bareng hekal anjog ka tempat nu lalajo. Ari sore wayang geus jentre asa deukeutna keur. "Oh duit min," ceuk Harli. "Keur naon duit?" "Nya lampar hana angun boga mah urang jajan heula." "Aya duit mah yeuh urang jajan heula sing seueuh." "Ulah bakal lalajo can seueuh beuteung mah bisi ngilang layeseun." "Nya bener yeuh atuh ka ditu." Nu duaan tuturubun muru jongko sate bus ka jero. Langsung mesen sate 20, memeh asak sate ngadaharan kulub suu. Kaayaan di dinya beda pisan jeung ditanyakan Cikawung, estu gandeng leung loba dedengean. Gamelan teu eureun-eureun sineng lak meuni halimpu nu lalajo surak nu nawarkeun dagangan patemalan para mitra, paselang jeung sora cocoan budak tina balon. "Bi di mana dalangna ieu wayang teh?" ceuk Harli ka tukang sate. "Di Karawang bejana mah tapi bibi macan empo dari weuh keneh ku ngaladangan. Kadenge sorana wungkul ujang halimpu jeung rame lalakonna mah. Da tadi ge nu surak meuni tayareureuna atuh," cek tukang sate bari ngecapan sate dina piring. Sor ka Harli jeung Karmin.
Saan boga hajat nabi ngawinkeun atau karyaan. Bejana mah Bah Inta ngawinkeun anakna nu bungsu. Oh ngawinkeun. Ari si bibi dahar ngawinkeun teh. Cek Harli ari kop kana alas ajangnya calebak ngadahar sate. Bibi mah teu boga anak, moal ngalaman ngawinkeun sakapeung mah meuni sok siri ka batur teh. Nuru aya anakna meuni aya welasna. Awewe gareulis lalaki karasep komo Mang Ading mah boga parawan ge 4 keur mareujeun api kalucueun. Urang mana Mang Ading teh bi jeung saha pala putrana. Karmin panasaran sabab ngadenge mojang-mojang pikabitaeun. Urang dieu ujang tu imahna mah deukeut tanyakan nu berasna ka Cikadu. Si bibi nunyuk tuluy ngelapan piring anu meunang ngumahan. Saha wae ngaran putrana teh bi? Harli milu nyarita. Nyi Emi, Neng Sari, Nyi Iir jeung Nyi Mae keur meujeuhna gareulis umur belasan tahun. Tapi nu geus sabawa mangan hiji nu cikal ngaranna Sari. Malah tadi ge jajan jeung indungna ka dieu, cek tukang sate siga nu ngabibita. Aya keneh ieu bi? Karmin panasaran. Aya cigana mah tuh ka ditu ngaleosna teh ka deukeut panggung. Ek disusul ah. Keun bagian dewek li nu kitu mah. Cek Karmin bari ngosom. Siga nu sieun kapiheulaan. Ari tukang sate ukur seuri geus ngarti kana adat pangadatan budak ngora. Harli jamedud asa kapiheulaan kecap da puguh manehna ge boga harepan anu sarua. Nya kopoe atuh nu cikal mah keur maneh kuing adina. Ngupahan maneh bari regot nginum. Karmin jeung Harli pating camuil ngadaharan sate. Pikiran geus kumalayang ka tempat lalajo hayang geura tepung jeung nu ngaran Sari. Hayang geura ngabuktikeun naha nya Mang Ading teh anak Mang Ading teh geulis. Sanggeus sareubeuh dahar, Karmin jeung Harli mayar sahargana sate geus kitu mah pating pelenyun udud. Kaluar ti warung sate mimitina jalang jeleng bari nulak cangkeng. Panon meuni hirup rarat-reret ka sabudeureun eta tempat. Oh, urang kahareup inju, urang negeskeun si Nen jeung dalangna bising katanyaan teu aya teu nyaho pisan mah. Cek Harli. Oh, ieu urang kahareup yuk. Karmin jeung Harli pating sulusup ka hareup. Saseledek ka jero lautan jalma tapi teu aya nu ngaharu biru da puguh geus kitu ilaharna. Jalma pabuis nu kaluar nu asup nu ka tukang nu ka hareup. Aya ge nu ngajanteng bari udud anteng neuteub wayang tapi aya ge nu lalajo. Aya ge nu lalajo. Apunten. Aya ge memang seueur jelema nu lalajo para mitra sadaya. Ieu sasamacana. Jadi lalajo nu lalajo kitu. Reg Karmin eureun panon malong ka panggung sakedeung tapi tuluy mah rarat-reret nyidikeun nu noyek di dinya. Jalma campur rupa-rupa awe lalaki kolot budak meuni pagelak-gelak. Urin euy ah. Meuni ditu di gareudeung ah. Cek Harli luak lieu kawas aya nu diteangan. Rodong kumaha puguh tiris karasa ku dewek mah. Cicing ulah waku dari dara tutu tempo deket panggung. Yen nyeng celak ka tojok ku cahaya lampu, temal Karmin. Nunyuk ka pojok belah kidul. Ali Harli euleugeg panonna mencerong harita teh. Kapalebah kidul tapi teu nempo nu nyeng celak da puguh teu pati sidik. Kalah ret ka nini-nini nu keur luak liuk neangan pijalaneun sigana mah geus hayang balik. Itu nu nyeng celak teh min? Harli nunyuk ka si nini. Nya eta kop keur maneh li. Waduh sia. Paseureun ka sobat wae maneh mah. Beuntakeun atuh tu tempo nu baju koneng. Mana? Harli euleugeuh. Tempo we kumaneh. Harli beri teu ngiceup neuteub ka nu baju koneng. Kaparengan nu diteuteub ngalieuk atuh sidik pisan beungeutna. Nu memang pikabitaeun moronyoy mata kabongroy. Nya anu pantes sieup keur curuleuк teh meuni amanis deui. Komo munteun malah. Harli kumetap siga ucing ngeleubeuri. Lamun naon kitu li? Mun daekeun ka uing tang tuwe hate teh bagja. Kogabah teh ngomong teh eta mah bagian dewek atuh sabab nu pangheulana manghian ge dewek. Mane-maneangan deui we. Ulah sok nyero nu batur, jeung nyahan sorangan. Ulah ngagokan ka dewek barina ge. Keun lah si mencrang mah rek dideuketan ku dewek. Cek Karmin bari tuluy singkil, luak liuk neangan nu lowong atuh terus sasalendep rek ngadeuketan anu baju koneng. Meuni ngahulang Harli asa disapirakeun ku sobatna nu memang kasieunan pisan. Sieun karebut calon bebene. Tapi akhirna mah Harli teh sadar sabab ingat kana adat Karmin anu memang minang pikakeuheuleuan jeung matak jengkel. Atuh dasar jelema para mitra sadaya anu memang baong anger we adat pangadatan teh. Harita teh para wargi tuluy Harli nyarita. Keun sia diantep sia ku aing ah. Marek dibarengan dasar cema baong. Loba ieu awewe mah moal beakeun aing ge cek hate Harli. Tuluy manehna nuturkeun maksud nama rek nitenan Karmin jeung sacara demit. Nah hasil atawa moal ngadeukeut anu baju koneng teh.
Dua sobat geus papisah antara Harli jeung Karmin. Siga anu harita teh hare-harewe masing-masing boga tujuan sewang-sewangan. Harita Karmin beuki deukeut ka Mojang anu baju koneng. Malah akhir nama Karmin geus aya tukangeunana ngahenen bari neuteub ka Nyi Mojang. Meni anteng. Bangun anu betah naker, sora sinen jeung gamelan asa teu kadenge kasilep ku ngaguruhna jajantung nu kasurung ku niatna jeung kahayang. Nyaan pikabitaeun ieu mah yeuh. Keur geulis teh meni rancunit lebar temen mun beunang ku batur. Matak gering nangtung ngalang layung ieu mah leuh. Matak nineung beurang peuting sigana. Hate Karmin galecok bari teu weleh neuteub ka Nyi Mojang ngan hanjakal ukur punduk jeung buuk nu anu dapuguh manehanana ningali ti tukang. Hawa beuting beuki tiis nu lalajo loba nu diharudum sarung. Malah loba nu dibulen sirahna tapi Karmin mah teu ngarasa naon-naon. Dapuguh pipikiran museur kanu geulis nu geus ngait kana pikirna sumaramah kana bayahna. Ngagantung dina jajantung asa ucang angge dina hudulu mata. Jeung saha lalajo teh Mojang teh nya? Sorangan atawa aya nu barengan? Tapi ai si eta si emak naonana nya indungna atawa babuna kitu? Ceuk hate Karmin teu weleh galecok ngupat anu geulis. Sukuna teu karasa ngalengkah beuki ngadeuketan nu akhirna ampir dek ka Nyi Mojang. Malah kaambeu minyak kolonyo matak seger matak nineung nungtun jajantung jadi ratug tutunggulna. Ratug tutunggulan. Sabot kitu Nyi Mojang teu luak liuk jongjon lalajo wayang nu kaparengan keur meujeuhna rame. Dapuguh si cepot keur ngabodor. Dibaturan ku udawala parebut catur pada mung eleh. Nyai, yo urang balik geus peuting ieu lah. Isi eueuh batur di jalan, cek nu kolot bari ngenyang leungeun Nyi Mojang ngajak balik. Atuh mah resep keneh tu si cepot keur tatarucingan hayang nyaheula jawabanana ti si udawala. Na bisa naguh atuh moal. Tema Nyi Mojang bari panon tetep mencerong kana wayang. Ih, maneh mah kumaha mun eueuh batur di jalan, apaan sieun meureun. Piraku make eueuh batur mah nepi ka subuh ge loba wae batur mah. Da mah geus tunuh mangkana isukan trek mantuan ngaramet kan ini maneh. Nu kolot keukeuh ngajak balik. Jung atuh mah mulih ti payun, kelanan abdi mah resep keneh. Indungna teu nemalan kapaksa ngelehan maneh. Teu wani maksa kanu jadi anak, sabot kitu Karmin beuki deukeut bibirna geus renya-renyu rek milu nyarita. Geus hayang geurapok we ti tadi keneh. Lila-lila marek ngomong bakat ku teu sabar. Kamana mulihna mak beg hatena reuwas sabab omongan teh teu akur jeung eusi hate. Maksudna mah nanya teh kanu geulis lain ka indungna. Harita indung Nyi Mojang ngareret katara paroman bear marah mai tapi can waka ngajawab. Kalah neuteub ka Karmin nu jajantung naratu. Punten mah abdi saya pipidueun. Karmin era pacampur jeung bunga sabab aya harpan bisa wawuh jeung Nyi Mojang. Sabios Ujang ari nu naros mah teh Ujang kitu nu bieu teh naros teh. Muhun mah abdi. Nuhun atuh eta Ujang aka palih kidul mamangan jalanna teh rumpi jeung taraha mun poek masok ngatog. Ari Ujang ti mana kawit? Si emak someahna keur nanya. Sabab butuh kunungan terkeun ngarah teu keueung di jalan. Abdi mah ti Cikekes. Heueuh, geuning tabihnya. Si emak ngajenghok bari mencerong ka Karmin. Ngadenge nu gunem catur kitu Nyi Mojang ngareret hayang sidik. Ka kajajah ka anu ngawaduel jeung indungna. Punten we Nyai lah kaganggu ku akang mangga we teraskeun nongton malah keun we mulih mah jajabkeun ku akang. Cek Karmin ngadak-ngadak jadi sonagar. Surah seuri pasang aksi. Ari Nyi Mojang teu nemalan ngabalieur deh. Teu nemalan kalah ka ngabalieur neuteub wayang. Hatena jadi teu museur. Teu husu cara tadi kaganggu ku Karmin. Ite putra mak. Karmin nunjuk ka Nyi Mojang bari panon ngareret ka indungna Nyi Mojang. Laras Ujang ite pun anak nu cikal malah tadina mah babarengan jeung adi-adina. Tapi ayeuna geus marulang jeung bapana ari ieu meuni keukeuh we hayang nepi ka tamat da resep keneh cenah. Cek indungna teu asa-asa. Karmin meuni unggut-unggutan hatena bunga asa mangih pijalanan. Oh kitu sawios atuh malah. Anteur heula watos da tara unggal wengi. Keun mulih mah ku abdi jajabkeun. Cek Karmin beuki segut.
tapi hate mah geus teu sabar hayang geura ilit ngajajabkeun anu geulis, hayang geura nyaho kana ngaranna, hayang silik kana rupana. Harita Nyi Mojang teu geunah cicing karesepna asa kaganggu, sabab pikiran jadi tagiwur lalajo teu jongjon tarucing si cepot teu kabandungan. Tungtungna Nyi Mojang metot leungeun indungna ngajak pindah ti dinya. Indungna ngarti tuluy nuturkeun bari saselenep daloba keneh batur. Karmin teu cicing manehna nuturkeun da sieun tinggalin tapak. Barang tepi ka deukeut tukang bajigur reg Nyi Mojang eureun, tuluy melong deui ka panggung tapi hatena mah keukeuh teu teger. Komo barang red ka tukang Karmin geus aya deui di dinya. "Ma, aya naon nyai hayang bajigur?" cek indungna. "Lain mah balik." Bari metot leungeun indungna paroman haseum siga nu punung. Karmin rada hanyelu tapi teu beak pangharepan. Manehna sabar heula sabab ngarti ieu Nyi Mojang can wabuheun ka manehanana. Bade mulih wae mak, cek Karmin bari nuturkeun. "Mohon ujang lah urang wangsul we tos wengi teuing ieu teh." "Mangga mak." Karmin nuturkeun meuni giakna keur teu nolih ka Nyi Mojang nu harita jamedud teu ngareret-reret acan. Tilu jalma ngajauhan panggung beuki lila beuki anggam. Akhirna tepi ka sisi jalan gede dinya loba nu dagang meuni ngajajar. Tukang pinang patemalan jeung tukang tahu nawarkeun daganganna. Tukang bajigur teu eleh omong pok nanya. Ai dina wayang sok anu dagang pinang itu para mitra. Paling tukang bajigur, tukang bandrek, para mitra sade tukang tahu pantes gitu. Ada tukang mie, gitu, tukang baso gitu. Tukang pinang we sana jarang gitu para wargi duka ika pungkur. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tukang bajigur tuluy nanya. "Bade nieur bajigurna neng?" Bari nyerenge. "Tieur kabeh mang, mun biasa mah dibeuli kabeh ku uing." Cek Karmin bari nulak cangkeng pasang aksi hayang kataksir ku Mojang. Ari tekang bajigur ukur nyengir bingung ku pijawabeun. Disengserikeun para mitra ku tukang pinang. Kituna teh bari mungkus da kaparengan aya nu meuli. "Nya bade mungkus pinang ye?" cek Karmin. "Bade ujang milih anu badag atuh." Indungna miheulaan nemalan da pugu geus kumeroti teu tali keneh hayang pinang deles nu baradag. "Mangga mak." Karmin ngadeuketan tukang pinang nunyuk anu baradag, tukang pinang nyerengeh, tukang bajigur jamedud. Sanggeus mungkus pinang song dibikeun. Harita keneh cereng ku Karmin dibayar tuluy daleumpang meuni dangah, meuni asapang akangna sabab ngiringkeun anu herang mencrang. Maijem harita seuri lantaran geus ngajingjing bungkusan pinang. Karasana meuni ampeg harita Karmin mah jalang jeleng pasang aksi. Ceuli meuni teu sirikna rancung-rancung ngadago-dago pamenta Nyi Mojang. Sugan aya kahayangna petuna dagang beuki carang, jalan beuki lowong malah mah maju kanu poek tapi Nyi Mojang teu kecet-kecet. Nya itu palai naon-naon kitu? Cek Karmin maksakeun nanya. "Sanes ti tadi atuh nawi santai da ayeuna mah tos tebih kanu dagangna oge," jawab Nyi Mojang rada tegeug. Atuh meuni kaduhung Karmin teh da rumasa lah teuing nanyana. "Nyai mah apan tadi tawisan ku akang teh?" Nyi Mojang teu nemalan jongjon leumpang pangheulana dituturkeun ku indungna. Karmin nuturkeun paneuri hatena gili gerek jajab nepi ka imah Nyi Mojang. Sabab geus moal beunang dipapalerkeun hatena geus kagembang ku Mojang lenjang urang campaka. Jalan nu disorang beuki poek gamelan ukur hawar-hawar teu pati tarik cara tadi. Sora jangkrik mimiti reang kadenge kalayan atra. Barang serog kapengkolan celeng-celeng aya nu laluncatan ngahadang jalan. Katempo pating jorelat pikareuwaseun puguh Nyi Mojang meuni ngajenghok leumpang harandeg muntang ka indungna da puguh sieun. Ari Karmin colohok can ngarti kana naon-naon nu kajadian. "Sari, saha nu nuturkeun maneh ha?" cek hiji sora bangun anu jengkel. Sigana we kabogoh Nyi Mojang ngarasa diunghak dipapanas ku Karmin. Harita can aya nu nemalan Nyi Mojang anu disebut Sari ngahep-hep. Indungna ngaleper sieunun ari Karmin bet jorojoy hayang nemongkeun wawanen.
hayang ngabelaan ka Nyi Mojang da memang keur dipikah hayang ku manehna serog ka hareupok ngomong. Sani kana naonan make megatan leumpang rek ngabegal. Kitu pokna tunung leudeng kaya kasieun. Ngahun tu sia beurit. Boga naon maneh teh? Kumaha wani nyang hareup ka aing sia? Na geus teu aku badog sulu sia teh. Ceuk nu tadi nanya bari ngadeuketan ka Karmin. Tapi nu katempo ukur kelemengna da pugu poek jeung harieum ku tangkal buah jeung kadu. Nah, tong loba tatanya wawanen mah teu kudu diberi teu kudu diucing. Sireum ge gableg wawanen komo deui aing jago ti tatar kulon bisi sia hayang nyaho rujak polo yap ka dieu ka aing ye. Cek Karmin siga nu heueuh we dari hate mah seber. Mangkaning teu boga balad dak Harli ditinggalkeun. Heug sia ku aing diladenan. Tapi sebutkeun heula ngaran sia, bisi sia modar, ngarababari nyalabarkeunana. Pok sebutkeun ngaran. Ngaran sia saha? Karmin Malik nanya. Kalau Malik-malikeun sia. Teu dibalikeun mah tutung sabelah deuleu. Aing mah cadu nyebutkeun ngaran kamu su deuleu. Aing ge cadu, marek ngabejakeun ngaran ka sia. Cek Karmin teu eleh omong. Kuda-kuda geus resep perkeun geus resep. Geus rekep para mitra. Bisi musuhna narajang atuh puguh we. Harita teh nu megate keheuleun asa dicoogado pok nanya ka Nyi Mojang. Sari, saha ngaran babalak nu jajab ka sia teh? Teu nyaho Kang Mirja da teu wabu, jawab Nyi Mojang nu disebut ngaran Sari. Manehna nyebutkeun ngaran Mirja sabab apal kana saurana nanya. Karmin nyerengeh sabab Rusiah musuh geus katohyan ngaranna Mirja. Sedengkeun Mirja ngajenghok asa aya nukakeun kedok. Pamirsa sadayana, alo sadayana, nu masih kere satia satuhu manca di Galura Dia channel Sunda Pituin dina raraga masih keneh ngabandungan acara hiburan kasundaan anu digelar ku Mang khusus kanggo para pecinta dongeng Sunda. Hatur nuhun kanggo kasetiaanana parantos ngadukung ka ieu channel parantawisan ku Noel subscribe-na, komenna oge ku Noel loncengna sareng ngabagikeunana. Hatur nuhun. Mangga urang lajengkeun dongeng Sunda anu kiwari nuju dipadao teh nyaeta dina judul dina judul Randa Bengsrat. Sok geura kaparayun geura dilajengkeun mudah-mudahan ieu acara dongeng teh tiasa jantan panghibur kalbu pangbebedah kana manah kanggo pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we ayana di mana we lingihna. Sok kaparayun deui pru. Awalak siya ngahina ka aingnya. Mirja nafsu seak narajang Kanyisa. Kanyisa hari rek ngabudalkeun ka keheulna. Nyisari ngoceak bari ngalabuhkeun maneh indungna kabanting meni ngajengkang bungkus pinang ngaceleng kana kamalir. Ngadenge nu ngoceak Karmin reuwas bisi Nyisari keuna kana ku panonyok Nyi si Wirja teh. Teu anta parah deui sabrut narajang make jurus badak mabok. Da puguh poek jeung teu apal tempat narajang estu padu maju. Tapi teu mubadir lantaran peureupna nu buleudkeun pisan kana pipir Mirja. Siu cakuk. Koloyong bru Mirja rubuh. Bujurna ti teundeut kana batu Karmin teu mere kasempetan. Sukuna hideung ngajejek anu ngacentul gigireun keduk kana careha Mirja. Mirja humarurung tuluy nyuuh. Careham asa nyengsol Karmin hayang puas. Maksudna rek ngaluluh musuhna ngarah kapok. Tapi Karmin teu sadar yen Mirja mawa balad. Nu harita geus taki-taki rek nyerang, seak aya nu ngahiung tukangeun, cebet keuna kana tak-tak katuhu. Atuh meuni seueur cari jeug Karmin leungit ka saimbanganana, keduk nubruk musuh nu nangtung di kenca. Cebet kana sirah aya nu nampiling. Aduh, setan sia ngabongohan ka aing. Karmin ampir teu kuat nangtung, tapi manehna maksakeun panon dibolototkeun. Bakat ku hayang sidik ka musuhna, breh aya nu ngalemeng sisi jalan. Siga nama geus siaga rek nampiling. Karmin taki-taki manehna geus boga ijiran lamun dilawan moal kuat. Hiji-hijina jalan kudu dipiceunan panarajang sinapating koloyong kana kamalir. Sabrut saurang narajang ka Karmin, kilek pros panonyok milepas. Ku Karmin narita dirawel di paparah, kabeneran beunang langsung dicentok satakar tanaga. Soloyong kedebut rubuh nubruk gawir batu, kadenge ngagerung aduh-aduhan. Karmin taki-taki deui sabab geus nyaho yen musuhna teh bejeung, baladna ayat tiluan. Perhitungan teu nyalahan harita ge anu ngagerem namaan amarah. Dituturkeun kudu nyebrut rek nubruk Karmin. Tapi Karmin teu boga siasat. Geus boga siasat barang nu narajang datang manehna deku. Bari ngarampid suku musuh krek
dua nana direngkepkeun tuluy dipampengkeun ka gigir curalit kulobas kana gawir kuak musuh ngagoak sigana masirahna ngabentur kana batu atawa panona kacolok ku jarong. Dua tah sesok maju deui Mirja cek Karmin beuki sumanget. Manehna regreg sabab geus hasil ngarubuhkeun dua musuh. Kurang ajar sia. Ngajak ngesang sia kaing setan. Mirja asa disebit daun ceulina. Hatena panas asa direrab nempo balad taya nu mangga pulia. Lat poho kana tembah wadi teu inget kana perhitungan. Da puguh kasurung ku nafsu kanyeri henteu dirasa. Seakna raja ngababi buta tu puguh we Karmin beuki gede hate. Manehna teu kudu ngerahkeun tanaga nu gede. Tibang luncat ka gigir, tuluy dongkok ngarawel bitis musuh. Kep. Katewak pisan langsung dijungkirkeun satakar tanaga curalit kadabut Mirja ti bebeut. Leungeun katuhu katindihan awak sirahna ti dagor kana tangkal kadu ku marurung aduh-aduhan. Aduh ampun. Aduh. Udang sia wantong ampun-ampunan temongkeun wawanen sia deuleu. Munya sia boga jiwa lalaki. Cek Karmin bari nulak cangkeng. Amekeun ti ditu para mitra sadaya. Malah ngahegak bakat ku capek kesa ngucur saluar awak. Ari Mirja teu kuat nangtung awakna asa remuk tetempoan kararoneng dedengean teu pati jentre malah bujurna ge baseuh. Jep sajongjongan mah jarempe nu kadenge ukur sora jangkrik. Patemalan jeung ciang-ciang amekan Karmin ngahegak atrap-atrap pisan kadengena. Jung nyisari nangtung bari muntang kana leungeun indungna. "Ka mana Nyai?" Ma Ijem nanya bari geumpeur. "Balik mah sieun." "Hayu urang balik siap ujang urang ka imah emak." Karmin teu nema deui. Manehna ngusap kesang dina tarang tuluy nuturkeun ka Nyisari. Tiluan taya nu nyarita jarong jon leumpang teu malirek ka Mirja jeung baturna nu kagiliran sial. Peuting meuni jempling angin janari geus karasa tiis asa tembus kana sumsum balung. Karmin nu tas tarung karasa lungse, awak jeung baju kalotor tulang sandi asa rengkeng. Tapi najan bari jeung ripuh oge hate Karmin ngarasa sugema sabab geus hasil nemongkeun wawanen ka Nyi Mojang nu tangtu bakal jadi cikal bakal kana hasilna perjuangan. Ngan disagigireun ti eta hate leutik Karmin rada honcewang da tangtu balad Mirja moal cicingeun. Tangtuna ge bakal ngukuntit ka Karmin sarta bakal mulangkeun ka nyeri. Tah hal ieu nu jadi kahariwang pikeun Karmin. Mangkaning manehna sorangan da puguh pajauh jeung Harli anu jadi sobatna. Kumaha aing ge nuluykeun mun geus kieu tangtu urusan anu tadi teh bakal aya buntutna. Aya paribasa ramat kamale, tunggul sirungan catang supaan. Lah geus pasti kana kituna. Sabab si Mirja sabatur-batur uksak ku aing. Ceuk hate Karmin bari jongjon leumpang. Dijajabkeun ku reangna sora jangkrik. Para mitra kaum dangu, akhirna anyog ka hareupeun hiji imah nu pernahna di sisi jalan nu nanyak. Di lebak kadenge keneh nu ngahaleuang dipiri ku gamelan, paselang jeung haleuangna kidalang sedengkeun beulah kidulna. Recet sora bangkong nu geus mimiti di sarada jeung pada baturna. "Siap kalabat ujang ta ieu rorompok mak teh?" ceuk Ma Ijem bari ngareret ka Karmin. Nu ngajanteng diburuan sedengkeun Nyisari mageus kaketrok hayang buru-buru unggah. "Mangga mah nuhun mak," tema Karmin semu kagok. Keur kitu kadenge anu leumpang dina palupuh kolotrak berai mokap aya nu muka panto. Tuluy anu ngelol hiji lalaki geus tengah tubuh leuwih reuseul ngora saeutik ti Ma Ijem. "Nah, peuting teu peuting teuing mak," ceuk eta lalaki nu tayalian iwati Mang Ading. Bapana Nyisari. Ari Ma Ijem masanya nama lain indung Nyisari tapi mihetoh-mitohana Mang Ading. Pangna Nyisari sok nyebut emak teh geus tutumaneun da nurut ka kolotna. Jadi saknya nama Nyisari ka Ma Ijem teh kasebutna teh kudu nama Nini nyebutna teh. Da eta si Nyai meuni betah lalajo teh mun teu dipaksa mah hayang nepi ka subuh sigana teh. Untung we. Ma Ijem teu kebat nyaritana. Kalah ngareret ka tukang ka Karmin. "Nya kajun atuh asa salamet we tapi sehari itu lain diajak ka jero atuh." Ma Ading neuteup ka Karmin. "Eta ujang, jang. Ujang naonnya pokona malah nu nulungan si Nyai. Da tadi teh aya pikaruaseun puguh ge." Ceuk Ma Ijem bangun kagok da can nyaho kana ngaran Karmin. Can aya waktu keur ngobrol. "Kalebet atuh ujang ulah isin-isin." Mang Ading nitah ka jero ka Karmin, gancang Karmin nyampeurkeun. Solongkrong ngajak sasalaman beri rengku hormat. "Nepangkeun abdi pun Karmin." "Oh, jang Karmin, mangga atuh kalebet." Karmin ka jero bari hatena ratu bungah pacampur jeung kahariwang. Ari Ma Ijem jeung Nyisari geus ka jero malah labas ka dapur rek ngahaneutkeun cai.
Karmin diuk dina kursi nu aya di tengah imah cameot siga nu eraan. Teu wanian cucunga. Kapi mitohaeun ari Mang Ading teu buru-buru diuk kop kana lampu tempel. Tuluy seunina digedean atuh brai caang. Gek Mang Ading diuk nyang hareupan Karmin. Kumaha rame wayang teh Ujang? Mang mah teu kuat kutunuh tadi teh nu matak buru-buru we balik. Mang Ading ngamimitian ngajak nyarita siga nu geus loma we. Cekapan parame sakitu mah mung hanjakal we mah kirang apal kana lalakonna teh da teu terang awitanana atuh da temal Karmin. Harna wayah kumaha sumping ke tempat nonton teh. Tos wengi da mengheula ka Bakom sana rencangan. Oh, kitu du pikawi ti mana atuh Jang teh? Di Cikekes. Tebih atuh sareng saha nonton teh. Mang Ading teu kenat-kenat tumanya bari neuteup ka Karmin hayang sidik kana rupana. Sang rencangan nanging patulai di tempat nonton duka ka mana leos nama da teu kanyahoan. Biasa da sok kitu mangge baheula teh keun bae isukan bepanggih deui. Sabab Ujang ka dieu rencangan ka ditu sigana mah keun bae. Cek Mang Ading geus surti kana adat pangadatan budak Mora. Atuh Karmin ukurnya rengeh jajantung jadi ratu. Keur kitu lol mah ijem ngariung, milu ngariung gek diuk dina kursi nu rada anggang tuluy nyarita. Ieu ding tadi teh aya pikareuaseun lantaran palebah tangkal kadua yang megat mun teu salama. Si Mirja jeung batur-baturna ampir we cilaka, da si Ujang dikungsi gelut atuh. Gelut? Da kumaha mimitina ieu teh? Mang Ading bangun reuas sabab geus apal ka pamuda nu ngaran Mirja. Atuh barabat kumaha ijem diterangkeun ti mimiti nepi ka lekasan. Tah kitu kajadian tadi teh Ading. Untung we aya si Ujang anu bari bebela toh pati jiwa raga nyebakeun diri ngabelaan si Nyai. Mah ijem muji ka Karmin. Meni rebeh liang irungna Karmin teh asa di alam. Kitu nuhun atuh Ujang geuning teu boleh aya bumela nu bumela. Paingan teu nganaha teh atuh mang teh darek aya pikareuaseun. Bagja teman bet aya Ujang nu gede wawanen. Namana si Nyai atuh meni teu ngelol-ngelol geuninganan. Mang Ading luak liuk sabab Nyi Sari teu daek nyampeurkeun. Itu di dapur keur ngahaneutkeun cai. Cik atuh ku umah di dapur ka ditu si Nyai cenah ka dieu geroan. Nyakeun we atuh da aya mana geus nyaring tadi oge. Nyak ajeun atuh ari kitu mah tapi burukeun atuh caina ieu tamu suguhan hawatos ari tas gelut mah hanaang panginten. Mang Ading para mitra jeung mitohana gunem catur. Ari Karmin mah ngeluk tungkul ngadedengekeun di barung kurasa reueus jeung era pipikiran teu daek tentrem teu puguh rarasaan. Heuleut sawatara waktu Nyi Sari nyampeurkeun bari mawa cai kopi enteh. Sabun tadi kumaha ieu teh maca teh pramitra. Bawa bari mawa cai enteh dina baki lalawuh wajit jeung beuleum opak. Sok ditunda dina meja hareupeun Karmin. Baik dileueut Ujang meureun cape jeung hanaang, ceuk Mang Karmin bari ngareret ka Karmin. Atur nuhun pa leres abdi teh hanaang lah. Karmin teu era-era deui kop kana cai enteh panas regot diinum saeutik karasa seger da pugu beuteungna katiisan ti tadi keneh. Harita Nyi Sari balik deui ka dapur rek nu nabaki. Tapi teu lila geus jebul deui gek diuk di jireun bapana ari mah ijem ngarti manehna mah ngagoloyoh ka pangkeng jep teu kadenge ngomong. Punten kasadayana abdi teh kumawantun ka dieu teh margi abdi teh hawatos ka emas sareng ka Nyai nu tadi teh ka kupingna bangun anu sungkan bade mulang teh saur teh keueung di jalan teh cek Karmin sasadu ka Mang Ading jeung ka Nyi Sari. Ispugu nuhun pisan Ujang mang teh bunga nu aya sabab geus aya nu haat ngajajabkeun mika welas ka anak bapa. Buktina mun tadi taya nu jajab mah moal nu ngabelaan saha nu tadi teh Nyai hanyaan si Mirja. Mang Ading netep ka anakna. Laras pasi Mirja nu tadi teh teu pupuguh ngadon magatan di jalan. Kawas begal we kalakuan teh Pak. Abdi tiguling kana kamalir bungkus pindang ngacleng duka ka mana. Cek Nyi Sari handeueul ku pindang jaba awak nyareri urut tiguling. Arianeun ari si Mirja nya. Naon cenah make megat nu ngaliwat sagala. Sigana mah aya niat jahat atawa niat teu bener. Sabab moal samata-mata megat di jalan mun eueuh niat goreng mah. Untung lain nu ngabelaan jadi aya tameng dada. Nuhun atuh Ujang nuhun. Mang Ading sababaraha kali nganuhunkeun ka Karmin. Karmin beuki agul asa jadi pahlawan. Satuluyna Karmin diajak ngobrol ku Mang Ading dibarengan ku Nyi Sari. Kituna teh diselang-selang ku barang dahar. Tapi lila-lila mah Ading ngarti manehna cengkat bari pok ngomong.
Ujang mang teh lain teu betah ngawadul ieu nya lah tapi ieu cangking karasa nyeri ieu jabat tunu DPK tu sing jongjon ngaleueut kadinya ulah asa-asanya. Kituna bari nunjuk kana dahareun. Mangga nuhun mangga. Ceuk Karmin bari manggut hatena mah surak sabab hayang laluasa ngawadul jeung Nyi Sari. Lewas Mang Ading ka ngon malah indungna Nyi Sari mah sakali-kalin ngan sakali-kalina nyampeurkeun teh da satuluyna mah jempling deui di ngon. Jep jempe Karmin jeung Nyi Sari ciga nu beak picaritaeun. Tayan wani ngomong ukur pahulang-hulang di luar leuwih jempling. Nu kadenge iwati jangkrik jeung pating korosakna dangdauna nu katebak ku angin janari. Sabot pating harulang kitu kaleper aya bangbung rek nyamar damar. Gancang ku Karmin ditepak bari nyarita. Bangbung pok nagek dieu. Sumuhun bangbung. Tema Nyi Sari ngan sakitu-kituna para mitra. Jap deui jempling duanana bungkem tayan wani nyarita. Teu bisa Karmin muka carita palebah mana kudu mukana para wargi. Lantaran harita di jalanan ku bangbung ngan sakedeung-kedeung nyaritana teh. Di jalanan ku bangbung alah ini hese para mitra ieu pareup-pareup kieu. Nu geus dia naon teh diajam cianggana hayang ngobrol anu ge teu bisa para mitra terus pareup-pareup kitu ngadu jentul. Ngadu jentul. Hate Karmin jengkel hayang silih tempas cacarita silih temongkeun ka sono silih kaitkeun ati. Silih cangredkeun katineung tapi bibir teh berat pisan rek ngabna. Teh sanggup ngeceskeun eusining ati ngabetem siga nu pireu. Nyi Sari ngeluk tungku leungeun ngurumel ngome tungtung samping ari Karmin uyup ayap kana saku neangan rokok. Tapi matak hanjeluk rokona beak atuh ukur manyun bari hate gegelendeng. Jadol dewe rokok-rokok acan ye. Nah poho-poho teuing apan tadi teh loba nu dagang rokok. Kitu dina hatena tuluy leungeun ngaragamang. Maksudna rek nyokot wajit tapi bet ngagaleong kana gelas regot nginum. Salah tingkah para mitra. Sama rampa yang disebut nanti para mitra. Sama rampas teu puguh rek ngarampa nu itu anjogna kanu eta. Tapi para mitra sadaya lila-lila mah Karmin nekat sabab kapikir bakal rugi lamun eta kasempetan teu dimangpaatkeun. Atuh geus buleud hate mah tuluy ngadehem pok nyarita bari neuteup ka Nyi Sari. Nyai punten akang teh bade tumaros. Mangga jawabna semu reuwas da keur tungkul. Dupi nyai teh laras jenengan Nyi Sari. Muhun abdi mah pun sari na make naros kitu. Pantos uning sanes. Nyi Sari rada wani tapi can wani neuteup lila-lila. Yo sanes kitu akang mah maksudna bili lepat kitu. Margi ari jenengan mah seueur nu sami. Nuhun ai sangkaan akang laras manuhun tangtos we akang mah asa-asa margi. Karmin bingung keur nuluykeun nana rek nyaritakeun naon margina Kang margi waktosna ka Bujeng Seep. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu biasa sadayana ala sadayana carios dongeng Sunda anu nuju dipedar dina judul Landaping Serat. Hatur nuhun kanggo paratosanana. Insyaallah enjing urang patepang deui. Sakitu nu kapiatur mangundur diri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag